lebaran ieu aing beli baju moalnya. Ribu amat. Boro-boro aing kabelikeun baju ka Bogo. Ieu mah aing bae ge sorangan teu kabelikeun. Kamana nyanyar naik peduiteun. Jeung baju lebaran. Eta dia bos Genjer. Tundan lah heulung sorangan bae kayak kasambat ieu. Bugu aing ngalamun mikirin baju lebaran, bisi teu kabeuli. Hahaha. Tangeh keneh ka lebaran ge, ulah sok dilamunan. Sur eta nih mumpung ti jauh keneh mikiran ngeunangeun ongkoh. Amun deukeut mah aing ngaripu. Euy. Geus ulah dipikiran baju lebaran mah. Loba baju kamari keneh ge, nu penting puasa mah lancar. Alhamdulillah tama aing nya bisa nahan puasa, tidak ke lebaran mah. Bae menutup kuat nahan perasaan pas bogo-bogona ditinggalkeun ka doang dia. Ai bagor tama dehen, kunang kah mamawa aing, eta mah masa lalu aing ulah sok diungkit-ungkit. Kuari mah kudu neangan nu baru, kudu nu bisa diajak ke penghulu. Cager dia ngomong nama, kubu udah diputusin ke Bogor dia balik ke dikerokan. Tadi hen ngomongna kurang uyah amat. Kubu dia ge selingkuh ka pangyu ka Bogor dia. Ai tama dia ngabongkar rahasia yang pribadi bae. Lain ngabongkar aing mah hen, ieu mah keur curhatan urang kerduaan bae. Kain yuk kain, teh kak, kain ayo, ngumpul. Tahen deng ikut dia padang es. Eta cilik apa daging jadi, kugu eta padang kaen. Tapi pang deng padang es eta, nan efek puasa gitu ngabayangkeun es menginah. Kain kak yuk. Coba eta padang kaen, mulai didinya bae boka dia ya. Dijual apa nek jadi pajangan doang. Mana nyarikan padang kain, nanek meuli, kan duit dia. Moal sih, cuma nanya doang. Oh, tanpa mengetahui dan memberikan segala. Segera kayu, bajuna dipilih. Aya baju SpongeBob, baju Sipa. Sigana padang kaen eta buta, kira yang kolot, ditawar baju sport. Nek meuli moal yo, tenang bae, lejing ge aya. Anjir di padagang pesengiteuna aing lalaki ditawaran lejing. Mang, mamang teu pantes jadi padang kaen mah kasep teuing. Nah bener kak, tenang gitu loh dengan kasep jualan kain. Ah bener mang, mamang pantas jualan kain mah. Terus kula nu pantes jualanan kak. Mamang mah pantesna jadi begal. Ah mau pantas na ngebegal. Ngebegal nih sok kacai. Cocok. Ai, yo pemuda, aku kasepanangan amat kan ai. Doang dicam pernah dicabuk kuno edan bae. Emang kami macan pernah dicabok kuno edan. Coba cabuk kak, cam pernah cenah dicabuk kuno edan. Siap mang. Kayak. Jadi tadi tuh pernah dicabuk nu edan. Mun aing nyabuk si Hendi, berarti aing nu edan. Bagor ngalunjakna dia mangarana nu edan. Heh, mang cocok oge, emang nu edan oge, emang edan anyar, geus diputuskeun muka bogohna. Biar aku diputuskan ku bikang edan segala, teu jaman keur mah kak. Oh, mamang mah ditinggalkeun kitu ku bikang keur bobogohna. Elok sama mamang ditinggalkan ku bikang. Ai, ari dong kitu mah gagah dong ilmu nak bagi ya. Gampang ilmu ngabikang mah. Kumaha kitu mang ilmu ka bikang. Oh, coba ya bejaan ilmu ngabikang. Bener, hayang ilmu ngabikang. Oh, bener mang. Coba bejaan. Bener hayang nyaho. Coba mang hayang nyaho. Gampang, lobakeun duit. Bener teu cager. Kugu eta teu kataekan. Justru eta mang kudu teu boga duit. Geus geura yo, nek milih moal ya kaena yo. Endang ngautang teh mang. Ah, mang enak tengah hutang. Dah, bisa yarnen, bayar panen. Yuk, urang ngahutang. Gunaheun mun ngahutang urang teu bayar. Kunaon moal bayar segala, ya yarnen. Karena kami mah teu boga tim panena. Asar pemuda gua hari itu baru gua duit, boke. Aduh, beteng aing beri amatnya aing dahar. Mana kebal keneh deui kebuka. Beteng aing geus beuri. Coba lain ka kebuka aing sugan-sugan aya ke Jawadang. Wen, dek kapan dia kan tidak amat. Nek sembakonya ilu aing. Banget dia nang sembako, pugu aing kan kabogo aing. Dek naon di kun kabogo dia? Kamar gaeng geus nu kabogo dia. Sedang dia kan kabogo aing, terus macem-macem. Kita ke Jawadang, maju dia di bereta.
Pugu aing kalau diberi cengkaruk, dong bae ta aing kotok. Enak bae sama dia di paraban cangkaruk ge. Ulakan cangkaruk, hut badak ge aku dia mah. Ai bagor dong bebek bae aing di paraban hut badag segala. Aing kan kabogoh aing. Mun cuma berdua ditu. Mut, sore dia nek mana? Kan dia nanya aing dong wartawan baik, deka mana aku. Atuh mending kana nyore yuk jeung aing nongkrong da dong batur. Dek ngajak nyore ke mana dia? Atuh ka mana bae, mut aing mah siap bae. Mualah gera bae aing kudu ngejol bisa indung aing datang di sawah aing can ngejol. Mualah gera bae bisa dicari kanan aing mah. Kira aku bikang zaman ku hari, dia ulin masih inget ngejo keneh. Ih tadi ya jadi bika mah kudu bisa ngejol, udah cukup ngugulis doang. Nan dia bisa ngejo gitu. Atuh belajar dulu lah, nanon kudu belajar, mual tak langsung bisa. Beuh, saya teh simut jeung lalaki. Coba aku nitip di sini selingkuh doang. Man dia ngajak nyore ke aing, non dia puasa gitu. Atuh puasa teh mah yang izin ka bejana, teu puasa mah. Sugun aing mah dia tolak puasa man. Yang sana urang duduaan jeung nya sana nu katilu setan. Beuh, aing disangka setan. Beuh, udah ngalun jakaran aing setan. Teu tarima aing mah ya. Pugu aing rajana setan. Ha, mut, lamun keur ngomong duaan kieu, nu katiluna sok setan, setan serem deui. Emang seremna dong kumaha eta setan? Ha, mut, setan abutna gondrong, awakna dekil jeung telok puasa deui. Heuh sok datang ti puguh-puguh, nyaho-nyaho aing digigerin bae. Mulai enak ditangkeun ku aing eta. Galunjak amat dia pengarana ning setan, mentang-mentang kerja lalaki. Ih Darwin, sugan teh setan, sok ngagetan bae. Oh iya si Darwin, datang doang jalangkung bae. Beb, galunjak amat dia ngarana ning setan, hade goreng yang kabuku dia. Ih Darwin, sanu ngomongkeun Darwin, orang keur ngobrol. Kudu nu kerduaan eta biasana nu katiluna eta setan. Tuh kan dia mengarana ning setan, beuteung aing lapar tadina ikorim jadi seubeuh. Ampura ulin, lain kana Darwin maksudna mah. Setelah kau nyeri hati aing mulai kuari putus bae. Terus Win, ada yang putus mah percuma ngajalan hubungan ari kapaksa mah. Nyanggeus mulai ti kuari orang putus. Yang geus ari eta pilihan Darwin mah. Pandari mah kalapas saya. Gandeng dia man, jomblo mau ngerti. Waduh, serangan dong teu rasa ama, pan serangan di jomblo kemarin mah. Pokoknya mah mulai ti kuari dia mau tulah nengan aing deui, aing pamit. Lamun simut ngogoreng aing, simut bogon kene kan aing. Win, Tuh kan simut ngegoron aing, berarti simut bogon kene kan aing. Ayeuna mut nyeselnya dia ditinggalkeun ku aing. lain nyesel mun bisa mah ulah balik dinya. Ai bagor tegana, sugan aing ngegoron aing nyarek aing lempang. Oke lah ya yang kitu mah. Pan dia mamat kalah putus ja karunya batur. Mah teresep karena lalaki egois. Kira-kira ka ditu lempang lah lireng mah. Ai bagor aing dulu sirang orangnya. Mut diam tega amat kan aing. Padahal main ngajak putus gila lagaan, kalah dia manyaan. Aduh meski main bisa dah daracan, nyadar una naon. Mau bisa hese acan ya meski. Aduh, mak. Aduh. Tuh aing aya idenya. Mau enak kudu nyerang dukun nih minta sampai pelet. Berangkatlah. Ai bagor, ngagoran aing sungan aing mah ngajalan teh aing lo. Saya. Ih Darwin, sanu ngomongkeun Darwin, keur ngobrol duaan. Biasana nu Wah. Iyo. potong be nya. Cengkoknya nggak masuk. Beuh. Di saya teh simut. Mulai aku kudu ditip. Beuh. Di saya teh simut. Dilah. Dek naon dia kun kobo dia. Aing kabar kana ti ditu tin kobo dia. Geus kitu bae. Nah dia nyarikan padang kain, nanek meuli. Masih. Ai, ieu
pemuda kau kesopanan amat ya kan aing. Rancang pernah dicabuk kuno edan. Nanti anyarkan padang kayak narik meuli. Masih. Mut setana bukna gondrong, awakna begedul. Mut setana bukna gondrong, awakna tegil jeung teu puasa deui. Kok sok datang tiba-tiba deh ayahnya. Aduh.